anu pusing kuring dipihormat teka langkung rerencangan sadayana langkung dipayun urang sami-sami mugi syukur ka Gusti Nu Maha Agung margi mung barokah sareng rahmat mantena urang tiasa mumpulung riung dina kesempatan ieu. Hadirin sadayana dina danget ieu pusing kuring bade nepikeun pidato ngeunaan watak budaya Sunda. Ari Sunda teh asalna tina kecap su anu artina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Watak Sunda anu pusing kuring dipamaksad nyaeta cager, bager, singer, jeung pinter. Arti kecap Sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Arti kecap eta henteu ngandilarakeun dina panampilan, tapi aya dina manah urang Sunda sadayana. Dina kahirupan orang Sunda seueur pisan kabengharan seni jeung budayana. Salah sahijina nyaeta taling. Taling siketan tina gitar suling. Mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa Barat zaman Belanda. Para hadirin sadayana, urang teh gedang ngiring mumule kasenian urang. Kasenian anu jadi kabengharan urang tong nepi ka geugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. Sakitu wae ti simkuring pamungkasna mugi-mugi sareng taufik sareng hidayahna bubrak ka urang sadaya. Nuhun atos merhatikan akhirul kecap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.